Sampurasun. Lampes. Girang pangajen nyawa para wargi simpuring beda hormat. Dina dan ieu simpuring bade ngadongeng anu judulna Sasakala Karang Nini. Hayu kurang nyucuk galur para karuhun nu aya di wewengkon sewang-sewangan urang raksa urang ngariksa tapak lacak carita Sunda. Hayu urang muka luang hiji carita sasakala anu kamasur. Sasakala Karang Nini bale kambang Pangandaran. Harita di desa Karangtandu mun ari rumah atuh desa empat. Hirup salaki pamajikan ngaranna Nini Ambu Kolot jeung Ki Angga Piara. Minangka mangpuluhan tahun laki rabi, tapi can wae kabingan boga turunan. Sanajan kitu teu ieu urang kasemaan dina ngarambah saga rumah tanggana. Tetep silih mika nyaa, mika deudeuh, lain bohongan. Nini tupan sapopoena unggah leuting Ki Angga Piara sok kahut milarian balau. Dina hiji waktu Ki Angga Piara bade ka tengah lautan. Mung hanjakal kaayaan beralih teh awon. Nini Ambu Kolot teu ngawidan panggeutna. Aki kaayaan di laut teh awon. Ulah teu dikit atuh bahaya. Ceuk Nini Ambu Kolot. Lah Ambu Piara aku kedang teu hati bumi. Terus teu aya saneangan naon. Doakeun bae Nini isukan aki sing moal disebut cekil. Ceuk Ki Angga Piara bari pamitan anu jadi pamajikanana. Saparantosna kitu Ki Angga Piara ngagayuh perahuna dugi ka tengah-tengah hutan. Ngan hanjakal barang nepi ka tengah lautan ngadadak langit angkeb kaayaan ceudeuh hujan turun gumpal bak ageng nengar para Ki Angga Piara. Wah! Parahu di tengah ombak nepi ka anjeunna. Ki Angga Piara kacandak ombak kahilir kagira kabuntang kabanting. Sabot kitu rarasan Nini Ambu Kolot teh teu enak panggeutna. Di aya itu sedang ieu margi kaayaan teh awon. Nini Ambu Kolot indit ka basisir bari nyaurang panggeutna. Ka kuping ku tetangga yen Ki Angga Piara aya terus dipilarian oleh terpendak. Nini Ambu Kolot calik dina batu karang. Si Nini doa. Nuhun Gusti Pangeran abdi sadaya. Enakeun abdi san sakit. Saupami masih kena hirup di mana? Upami parantos mah hayang ditingalikeun kesanna. Maki abdi janji bade sakieu samati sabab cilaka dalam buku abdi. Rupa Nini Ambu Kolot dijabak pangeran. Ngadadak aya batu karang di pae Nini Ambu Kolot. Sing yakin batu karang anu ngambang di hareupeun teh asalna tina jelmaan Ki Angga Piara. Jadi ulang hareupeun deui saki anjeun bisa hirup kawas sabihara sabihari. Kitu kadeye ku Nini Ambu Kolot kitu gaib teh. Nini Ambu Kolot ukur bisa olok-olok.
Ternyata secomot bu, namun salakin kita cinta ngalaman nasiban gitu. Tapi nini amu kalau sadar yang sakabeh betul iba kadiri jeung salakina teh takdir di kawasa nu teu bisa ditumpang. Nini amu kalau calik dina batu karang teh paling nyurucup di sucana. Gede kan jeung beratna menjadi salakina. Si Nini ngaduk mah. Nuhun pangeran abdi sadaya. Dikalintangnya sakit hati. Salamina, sasarengan sakit hati. Jadikeun abdi kau sakit hati. Pamenta Nini amu roti ijabah ku pangeran. Terami sapantosna kitu. Dadak sakal langit itu tadi lenglang jadi cedem. Paul ngejenggelek jadi pulas hidup. Pihujanan. Ting salamper jeung sukan-sukan jeung angina. Bareng jeung kajadian kitu. Nini amu hot ceuk. Ngajenggelek jadi batu karang. Pertisna awas jeung Nini. Hareup-hareup jeung jelmaan salakina. Nya di harita keluarga sapanjang pertempatan besir eta di ngaranan Karang Nini. Sedangkan batu karang anu ngambang di painana di ngaranan Balai Kambang. Kiwari eta batu karang teh biasa ditingali di pantai Karang Nini Kabupaten Pangandaran. Sok sanajan batu karang mah kira-kira dina tahun 1881 kungsi ka sumber gelap dugi ka buntungna. Selangkungna carita sasakarang ini ngabogaan pesan moral yen urang teh kedah ngabogaan sifat satia jeung tanggung jawab dina kehidupan sapopoe. Nu kumaha kagambarkeun ku Nini Amu Kolot jeung Ki Angga Piara. Cukup sakitu nu kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.